Pujian sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Lumpat sakabeh jalma di udag-udag neraka, kaya pisan nu ngabela anging amal nu di dunya. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kaula ge eukeur susah tusugan ka Nabi enu. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi enu, minta tulung jeung syafaat Nabi enu teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kaula ge eukeur susah tusugan ka Nabi Ibrahim. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Ibrahim, minta tulung jeung syafaat Nabi Ibrahim ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kaula ge eukeur susah tusugan ka Nabi Musa. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Musa, minta tulung jeung syafaat Nabi Musa teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kaula ge eukeur susah tusugan ka Nabi Isa. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Isa, minta tulung jeung syafaat Nabi Isa teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan,
kaula ge eukeun susah tusugan ka Nabi Muhammad. Lumpat sakabeh jalma muruna ka Kangjeng Nabi, menta tulung jeung syafaat Kangjeng Nabi teras sujud. Sujud kayang agung nyuhunkeun syafaat Gusti Allah teh nembalan peku anjeun syafaatan. Cengkatina sujud Kangjeng Nabi teh ngorejat, narajang naraka galak, naraka ampun careurik. Hanjat kana meja hejo Kangjeng Nabi ngahukuman, dina waktu genep zaman jalma rengse sadayana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi ajma'in.